Berat. Kabar gembira, Berat. Hari ini untuk Mama. Naon deui wae ieu? Aya nu bogoheun deui ka urang. Astagfirullahaladzim. Terus aya nu bogoheun deui wae. Marukan atuh. Lain aya teh ti mana ieu teh helm dibalikeun kieu? Eta gunanya deui. Apaan kamari teh? Bebeja kadinya teh ke Garut. Urang teh karak balik. Oh. Anjir. Terus naon nu nyieun didinya senang naon? Kan kieu urang teh di Garutnya. Sok-sok laan heula ieu laan. Ya. Asa ngobrol Saksi apa? Orok anjir. Saksi bisu. Si ieu bakal jadi saksi ka mana-mana si ieu. Saksi kuat. Naon sok naon kumaha? Ya. Balik ti Garut. Terus Back bensin. Terus? Sup ke jero. Ngantri tah. Terus? Ningali pelayan aja kalau lisna. Terus kumaha terus? Paham sih teh. Pas bagian orang. Ngomong naon coba. Nya teuing atuh, pan aing mah teu ngilu. Dimulai dari nol. Dengekeun. Dengekeun naon atuh sih teh? Naon? Ngajak rumah tangga dimulai dari nol. Teh. Anjing. Parah anjir ieu. Ya. Dengekeun. Kabehna ge kitu pagawe pom bensin. Urang ge sok ngeusian kainya. Ka urang ge ngomongna kitu dimulai dari nol ya, Pak. Kitu sarua. Nah, saingan mana? Saingan? Ngajak saingan jeung urang. Nah, jadi kana saingan anjir. Iya mah. Nah, jadi kasana saingan. Ye, prosedur ti Pertamina ti ditu nya. Prosedur ti Pertamina teh nu gawe teh kudu ngomong kitu ka pelanggan teh Kosim. Mane mah panas, sirik pernah urang buka kabogoh anyar. Sirik mane mah. Astagfirullahaladzim, sirik cenah panas am. Sing demi alekna ge teu sirik saeutik-eutik acan hegae anyar bobogohan jeung urang Pertamina ge. Teu nanaon urang mah. Ngan ku urang dia dijelaskeun ku urang memang kitu anjir didinya tong kapedean, tong kageeran. Parah anjir. Lain bogoheun, lain. Bogoheun berarti ka urang bogoheun. Lain. Bogoheun. Lain. Nah, pokona prak dikawin urang mah. Nah, dikawin urang mah. Ngabejaan ki-aki ieu kumaha anjir. Ku aing wadalkeun wae gitu ieu anjir aki-aki. Parah anjir.